Oh, syukurnya. Iya bisa. Harus diharapkan ku dewek. Nyaeta riung kulung bongkok ngaronyo. Jung. Sadar janjing anak. Sabulan sakali mah perlu berdiskusi. Riungan pula warga malahan kacamata agama geus ngarebeja yen ari silaturahim teh manyangkeun umur jeung ngalobakeun rezeki. Silaturahim jeung bapak jeung ibu jeung dulur jeung tatangga. Oke, alfar penting ngapisan silaturahim diri sorangan. Silaturahim diri jeung diri. Sanajan ngaku sorangan padahal dina diri sorangan teh gaib, gaibul gaib, rijalul gaib komplit. Dina lahirna mungkul we geus sabaraha ngaran tadina wujud leungeun suku beuteung rupa-rupa can gaib-gaibna awas denge ambeul rasa sacanggih-canggihna zaman kiwari. Naon gini disebut anu sok ngobrol di antara jauhan di kajauhan ke kajauhan teh HP tata. Make jeung bisa minahkeun program tina HP ieu ka HP ieu ngaliwatan dibukana Bluetooth. Apa sih Bluetooth? Apa naon? Ai panon gede teuing Bluetooth bolotot eta. Bluetooth teh dibukakeun tadi program HP ieu ka HP ieu bisa pindah tapi teu ngaliwatan kabel. Minahkeun data. Iya. Hah? Leureuh. Cek si lain disebut canggih. Nuhun ka dewek mah seuri. Nah, miliaran tahun pangeran mah geus kitu. Iraha panggare pijeuna ge ayeuna. Heuh jelema mah. Ngan karek panggil ayeuna meuretak. Padahal pangeran mah tiba heula ge kitu-kitu. Contona hiji indung jeung bapak mapatahan ka anakna ceuk indungna teh jang, tuh itu ucing. Tuh itu meri pindah we kana otak budak tah make kabel naon? Iya nya. Sok sia canggih mana? Cetek ini zaman canggih diwari mah Pak. Dibandingkeun jeung tanda-tanda keagungan Allah teuing. Beda atuh bapak mah babarenganna jeung Bapak Kiai Haji Rois Mantri. Didikan Bapak Rois atuh. Tauhid dalem. Bicarana dalem. Ya. Leres Pak. Tersangkanya Pak. Tanda-tanda keagungan teh gini kening bruh breda
baheula meuring urang kampung aya budak jauh sapertina inung bapana teh di Garut bade di kampung heuh aya anakna teh jauh di Sumatera heeh nelponna teh kana seeng jang geura balik kana seeng budak teh balik kan balik budak teh maot tak gitu aja. Nuhun Pak. Tapi ieu kejadian alam canggih ayeuna teh mangrupakeun cermin. Supaya leuwih ebre supaya leuwih jentre ka kersana adat nu kagungan, supaya leuwih mukasapa. Tapi sabalikna ayeuna nu teu iman mah kalah jadi hijab. Kalah jadi pipining eta alam canggih teh keur ka dirina agul ku teknologi nya tapi eta mah kabeh oge bakal hancur dadunya ieu teh diancam panti baheula ku pangeran di bejaan yen bakal kiamat. Boh kiamat letih, boh kiamat gede. Leres Bapak. Tapi nah itu jelema nya kalau bating ubudunya itu. Seueuting kakonengan jelema teh jadi pohok kana ka akhiratan itu. Leungit teh kamodakan teh suldog-dog tinggal iga samarupna bakal langgeng manehna hirup. Malah buayana lobatin ubudunya kadunya antri sabab naon boh pangkat boh dunya segala rupa oge Pak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah geuning helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa lain seuri siapa yang dipuji itu siapapun ngopi sok ngalamun naon nggak iraha atuh batu mageningan bluh bre kandaraan oge leutikan deh pan abdi hayang mio gitu ketika sorang nepi ka jadi arah hayang jadi pegawai tetap teh hese. Malahan panglamar kayak itu tadi ayam digawe teh malah suruh jogok sekarang di zaman 2000 kadang-kadang jogok kabur digawe teh terus goreng hirup-hirunya mah geuning kudu rangaek memeh tadungkan Mbak nya tengah daftar polisi kita terima teknik nelpon hiji pendek kedua huntungan hiji ketepan ada polisi ompong gitu Pak bingung abdi teh mamawa panglamar kahareupeun pabrik dina hareupeun pabrik teh aya aksara tidak ada lowongan akhirna nepak kepala ibu Pak hayang jadi pegawai tetap teh balikeun atuh emang hayang lah ripuh naon ulah hayang jadi pegawai tetap tapi kudu tetap digawe aduh aya buruan kalalotor bersihan kusum halodo runtah-runtah kumpulkeun heuduru solokan menet omean keun disebut nu gelok ku batur aya cengek pelakeun heubininna terus bekerja
terus pengabdian bisa na waluya ieu nagara nya mulusna ieu nagara da sumber daya alam geus sadia ngan ieu teh kari we sumber daya manusia anu berkualitas anu diteangan anu dibutuhkeun ai manusia anu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe tetap dina pengabdian kaeta aral kaeta subaha jeung pinuh kulamunan hatina tulul amal teh loba teuing lamunan ka panjang lamunan ya jadi kudu tetap digawe hirup pesak pinuh ku pengabdian tinggali dina Fatihah memeh wa iya kana sain naon heula iya kana budu pengabdian heula ya ujug-ujug mentak we ka pangeran digawe tara ibadah ge henteu salat ge emu da kana kuit beungeus eta teh ai menta terus ka pangeran ai digawe emu ai memeh kadunya sia heula mana jeung sampeu geus nanya kene ka bapak ai memeh abdi kadunya baheula geus aya sampeu geus kana di berarti heula sampeu nah terus yang mentari kari melang ai tanah teu boga di tanah batur nyamut kumaha carana mun hayang beunghar deukeut anu beunghar udah pernah di nu beunghar hah nu beunghar da pernah di bongana eta teh parna menit teh sia menit naon pikeun kuring naon tanaga buruan cimah nu beunghar teh baralah atuh ku sia nepi ka tanaga teh pergi nya ulah waka nyebut pendit ka batur saehingga sia can bageun tetap digawe udah mah hese neureun tah kitu kolotmu ulah ayeuna urang udag anu beunghar tong anu beunghar ieu mah raja maot nya 3 menit deui ya ganti teh ditinggalkeun nyawa eta wujudna gantinya nya bari raja layona bawa kusia ka pasar 2 menit jual tatawarkeun aya nu meuli moal yeun bayang kitu layon raja ye kami kenal-kenalna moal tah bandingkeun jeung bangke teri hargaan mana bari lauk pangleutikna hargaan teri tadi Allah nepi eta kayaknya pikiran kolot aduh disangka teuing nya tah kitu geuning solmet aduh nuhun ditampi ku bocah hiji ah kumaha mun teu komentar bocah dua idem we kuring mana tadi oge pan narima papatah ti kolot cirina manusia mah kitu da cirina manusia teh nyaeta anu daek di papatahan jeung daek papatahan tah lamun teu kitu rametut iya kitu kan tadi ieu kieu ibunya coba kolot nyebutnya
ihun siapa. Ayeuna kumaha yang mikiran diri ieu. BBM naik ieu ribu. Areng-heng kudu dengean ada ieu. Keur mangeukeun ieu dunya teh jelebur bencana alam belah kidul, can rengsek di moyan belah kidul, geus jelebur di belah kaler. Can rengsek di belah kaler, geus cing carorowok di belah kulon. Can rengsek di moyan di belah kulon, beledak letak biji di belah wetan. Tinggang BBM naik. Kumaha kita kuring deh ieu. Ka eta anu matak nyusahkeun kana diri teh kumaha? Pajejet kudu deuleun, hareng-heng kudu dengean ieu teh. Ya, sakur perkara nu datang. Sakur perkara nu datang kana diri eta ibadahaneun teh. Keke kumaha BBM naik tingkatkeun gawe si lain. Jalma iman takwa ka pangeran di mana datang rugi sobar, datang untung syukur. Naon hese? Setiap datang perkara eta pigawean. Contohna cek katerangan ai sumut anjing teh najis. Lamun kena kana kulit urang kudu dikumah 7 kali, kudu make taneuh. Najis muguladoh teh. Ieu mah dilamun anjing, ngadon anjing dan udah malah dipaehan. Apa cek katerangan kumah 7 kali kucai make taneuh. Tah lamun dikumah hartina gawe. Taat aya di ganjaran. Coba lamun teu dilamun anjing aya gawe. Anjir. Begitu hati-hati. Ringan montok wae hati-hati. Jadi si orang perkara nu datang teh eta pigaweun teh keur mikir. Dina katerangan oge 6.660 ayat, 836 ayat kurang leuwih tah. Eusi ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir. Mikir atuh. Lain arah. Waduh. Mereka di negara Pringgandani jeung di negara Astina eta teh ngan ribut jeung ribut darah remo. Kumaha teh Pak? Alus da demokrasi kitu kuduna. Aing nyaho demokrasina demokrasi kiriman, lain asli. Aya nu menunggangi pokal nyarita teh ngan kudu demokratis jeung pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang. Lamun tindakan anu anarkis ta eta tingali ayat Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. Atuh da sieu meuder main layangan oge ieu kabel kupling ieu. Kupling, kawat kupling dipake layangan, jeprut teh pegat, belenyeng tengai kerti listrik kan mal kabeledug teh. Pan di kampung itu pareum eta ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa. Bola. Udah yang kuat. Eta leuwih teh. Yen Allah mah tersepeun ka jelema nu sok leuwih. Sakur mulai ngarugikeun batur boh ka nagara jeung ka bangsa cegah ku diri sorangan aibnya menaik lagi. Geuleuh tidak kebatur. Eta geuleuh menjelakakeun mah.
ya Pak sok tingkatkeun lain arah kadaek apaan tadi oge bi kudrotillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi kalayan ai ieu ge aku nu mata bisa jalma bakal salamet dunya jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jelema geus boga ajian ngaleungit dirina lain ngaleungit dirina atuh kitu mah bangsat bener naon atuh leungit teh nyaeta jalma anu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina diri sasampiran awak sasampayan umur gagaduhan saliring-liring dumadi saringkap jeung sakaripolah urang mah teu ngaboga-boga la haula wala quwata illa billahi aliyy azim. Eta punya rauh wae atuh la haula jadi nekat dihartikeun teh nekat kumaha contona abdi kalupak batur teu wani awas ya penting ke dikadek we la haula we aing mah tuh geus la haula jadi nekat salah kaprah teh assalamualaikum jadi punten alhamdulillah jadi nuhun dari heur atuh besok teu nyambung alatan eta teh kudu mikir alhamdulillah bapak geuning euy deket-deket anak tangga gini ilmu mau dikolot abong-abongan kayak itu kali itu singgorin batok bulu si madu itu kolot mah ngumatak sekolot baheula oge ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gara ketat nu deket gara dekesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina diri sorangan cirina sakantung diri teh gara pangihan silaturahim teh heulahan jeung diri sorangan ulah wakad yaksian batur Asyhadu alla anfusikum saksian diri maneh ku maneh we ieu mah cilaka teu mikiran we batur sia mah batur meuli sawah kaduruk hate teh boleh teu kaharti ujug-ujug meuli sawah we gua gaji monyet oh da ngasuh urang teh kaeta teh dan teu meureun suudon teh terus kaduruk sia mah hatena teh nya ai bogo kapolwan cocok menang ai bogo mah normal aing teh ngan di mana orang nyeleweng di bedia berdiri baik kalau berdiri di mana ada berdiri tadi dari mana yang nama berdiri di pemerintah ya dari berdiri di alok mengenai di pedia pemerintah apa pedia polisi jadi bohak pedia kain merenu kemana ngomong nanti siapa tak itu iya Pak anguran di dalam dia mah teu aya kajaba lintang ti kudu gawe bareng di dieu kamanunggalan diperlukeun teh kamanunggalannya paha sakeluarga negara nyaeta kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjakeun dina sagala pawidang keamanan dina sagala pawidang naon teh anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa lamun dina kapolisian dina keamanan bantuan
bantuan informasi atau ucu nah nulakan pantok nah nulakan janela rek nitah wae polisi oh iya komo dengan ngadengkeun di negara astina make jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir iya Pak rupa-rupanya kadek di negara urang ayeuna di kampung urang heulaanan bisi ieu bisi aya jelema anu ngadon ngontrak imah bari jeung teu wawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salah nafsu nu mawa barang ti peuting urang teh ulah aya minat langsung mah tapi urang teh kudu laporan silidik heula bisi naon ayeuna teh usum teroris apa sih teroris? Apa? Naon? Jika ke puncak gunung pasti teroris. Tariris kata Masya. Iya Pak. Marah dulu. Sok make kedok agama. Make dalih jihad. Atuh puguhe loba jelema anu kapangaruhan anu terkontaminasi doktrina kuat padahal kaituna rek nyilakake batur ngabom jeung sajabana cing ingat al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisanna jeung kuleungeunna iya ya Pak dan nyambung atuh pajarkeun teh melaan agama sia nu dibelaan ku agama mah sia salamet dunya ka akhirat teh lantaran agama iya ya Pak teh mongkeun kasolehan silih asah silih asuh silih ati ulah nganukur slogan teh beres Pak atuh bawa Pak nah juragan Bima oge diculik wah kelayaan di negara teh heuh bisi nah tapi ulah wakasudon gunungan ayeuna wah mumpung ti angkatan darat ti kepolisian ti angkatan laut parantos dikontek milarian juragan Bima duka kamana leosna jeung kumaha nasibna da urang oge pantes apruk-aprukan kaki ulak-ulak kawetan teu aya kakaler woleh kakulon lowong bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng asal kudu kumaha jeung kudu kasahana nyakeun ditepakeun melak sampeu ayeuna disambut ayeuna moal aya beutia nunggu waktu saudara Pak aya proses ya urang sami-sami ngadoa paring ikhtiar iya. Dah itu teh ngabutuhkeun gawe. Sia pecakan ngadoa we di kamar deui. Ulah keluar ulah digawe ngadoa teh minta beas. Sugan kurunyung 3 ton ka kamar teh. Moal dalam ngabutuhkeun gawe. Ya. Iya, Pak. Sok gawe heula. Ulah ujung-ujung minta era gawe heula ai minta mah 50-50 kadang-kadang dibere kadang teu contohna dewe boga duit 100 perak 100.000 dina saku salamar kurunyung we nu mere main pasihan juragan pasti dewek teh wakil heula deui neangan pitaheun ieu duit teh kudu ditukeurkeun kana receh paling-paling mere 1.000 tak coba ka jelema anu ngabdi contona dewek teh jelema beunghar datang we silaing anu ulun kumamula ka dewek sawahna dipangmaculkeun
di pelakan domana di parapan jeung sadarupana datang ke harapan dewek ieu duitmu 100.000 teh teu ditukeurkeun ya tah euy karek aya 100.000 geus sasana mah engke kabeh tadi dikeun ka jelema nu ngabdi mah nya nya bener Pak tak gitu nu mata kolot nyarita teh heuh nyepat kok pek prak kok nu ngomong pek pikiran tak digawe diomongan arawe jeung arah nya aya kasoran mio itu Semoga kartu keluarga akhirnya ini kanyuk hidup. Nya, sudah terus digawe. Ulah arajeng subaha. Pengabdian, gendek, da aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Oh, dina surat Wadduha. Oh bener dina surat Wadduha. Wadduha itu jeung Wadduha. Karena ada Wadduha ge bisa. Kau sampai heureukeun sia. Anu teu Wadduha. Wadduha mah Wadduha we teu disebut Wadduha da lain urang Betawi urang mah. Nah, Wadduha ge bisa. Arti nama anggar eta kain Wadduha teh nyaeta kulantaran alifna dieuweuhkeun teh jadi daf'an lisikol dieuweuhkeun digenti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi Wadduha walaili ida saje cok ya ngomong naon lain eta ahli saraf tak kitu nya nyuhun Pak sok lain urang kudu akhirat wungkul dunya wungkul lain tapi kudu saimbang balan luar jero nya Pak jadi lamun urang migawe lahir batina oge kudu dibarengkeun ngumatak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh ulah disewang-sewangkeun loba teh nu kitu teh Pak loba kumaha oh jelema aya ngucapkeun mah heueuh bari ngangkat leungeun Allahu Akbar tapi kanyataanna mah Allahu Akbar teh kadeuleu dina hulu teh ka butuh ka hayang ka bung lumpuh kasieun kasusah wah oh cita-cita yang nganu katanya naon teh Pak ubarna Pak hayang nu kitu dah nya kul ngos aing mah naon dicukur di mana kul lain kul teh caritakeun naon kul hu Allahu ahad ka Allah we hiji tadi dinya istiqomah teh olok nya nyalametkeun agama mah aduh loba teh panu ditutulkeun ku hate abdi teh sing goreng kana salah kitu namanya cek tewek oge kade cing ati-ati heulaanan anu aya dina diri sorangan priak dulu nu ngajak kitu nu ngajak ieu jeung sajabana beres Pak atuh kurang teh kumaha solusina ieu milarian juragan Bima teh nya malihanan ka hiji kitu kaduana pan dipusirna ieu teh na teh wah biar dugi ka kacamatan oge naon hari Bayangkara anu kagenep 2 ai ho dirgahayu kapolisian nya dirgahayu muga Praja Yuswa Jaya Salamina amin
malahan kamari di kulantaran wah giat-giatna di kepolisian bom geus panggih anu nyieun bom anu ngarakit bom molotov. Alhamdulillah Gusti atuh cenah ieu gembong narkoba pabrik-pabrikna geus beunang nya nya tempat-tempat judi berantas hebat enak polisinya Pak perlu gitu nya kahiji gitu kedua kurang kok gak aya hak naon di mana aya oknum polisi penegong di kampung laporkeun kurang nya aya tuan teu balik mah nya monya ya polisi teu balik oknumna aya wae da jelema polisi oge lain kucing jelema aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalepatan samarit ganti saja merubah jam di sore rajin tara kapake isu eta jelema. Oh jelema setiap organisasi di dunia pasti aya oknumna contohna bapak tani melaku teuy teu jeung hileudna di mana peuteui dipelakeun di mana geus peuteyan eta hileud ujuk-ujuk aja di jero peuteui ka mana jalanna oh nya cacak peuteui tah ngomong ka nagara nya ini sagala rupa widang ieu oknum teh nya Pak malah ke dieu na mewakil rakyat keringan ai ke rapat-rapat atawa sidang-sidang teh keringan non harare sesuare mah malah ke dieu keun beunang teh na mah eta teh oknum wakil rakyat teh makanya maling kai segala jadi hileud tungtungna teh suka teh heuh ngawakilan rakyat era-era rakus bisa nya Pak sarakus-rakusna maung ayeuna maung pan raja leuweung disebut ge kahakanana nganu sebut daging dan aya hiji kajadian ayeuna maung apruk-aprukan yang nganu cadek ngaredok masya daging nu dihakana ku maung ge tapi jelema daging di dahar lauk pauk di dahar buah-buahan bubutian daun-daunan diremus malah gue dia nakeun mah minyak aspal semen hileug-leug jelema tak rakus-rakus nya tak kitu teu ingetkeun eta baheula dina zaman perjuangan nya Pak kumaha dina zaman perjuangan pan baheula nepi ka pae poso pan bela negara jeung bangsa para pejuang urang nepi ka lomba korban basuhan Ibu Pertiwi supaya anak Incu Rahayu ayeuna karasana nyawa dimurahkeun karena waktu penjajah menang ngabri kepanggulian ditawan balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apan pejuang baheula teh keluar ti panggulian teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh nah ayeuna mah jadi pejabat heula teu dibui eta silakan eta Pak aneh Pak Tegoralik ini mah iya tak itu Pak aja tak itu cu ayo kurang teangan juragan Bima sanajan ayeuna teu panggih urang tuluikeun isu cenah teu panggih isu pangeto cenah teu panggih keneh biasa aya ngaranna usaha mah tapi lamun terus berusaha ngaranna luar biasa beres Pak ya nuhun Pak kamana atuh milarianana apaan urang mah loba tanyakeun ka saha-saha malah cing persaya kana kodrat kirodat kana kersajin pangawasana kana pitulungna kana rahmatna jeung sajabana kadinya we eueuh deui pamuntangan eueuh deui panjaranean lintang ti kanu kagungan urang sadaya ku kagungan musik ku kagungan malik